Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi sadayana patepangdeui dina wayang golek. Tah diteun ayeuna wayang golek bade muterkeun wayang golek ti dalam Dede Amung Sutarya dina judul Ritma Dendam bagian katilu. Sumangga kae kawan sadayana urang sami-sami dangukeun ieu wayang golek ti dalam Dede Amung Sutarya dina judul Ritma Dendam. Sateuacanna urang didangukeun sami-sami. Sumangga kae kawan sadayana rojong channel YouTube Seni Budaya Situs Upaya Pasunan ieu ku subscribe sareng di share videona. Sumangga ayeuna mah urang dangukeun sami-sami mugia kahibur. Wa badaya kasati balanaun ngampakeun sadaya palaturan zakat diramat kapanasan sawarga teh coba ya. Badaya kasati balanaun wa. Aya naon dieu teh wa? Brahma Bayu Samu. Jiwa lain lantung tamulaku lempang tanpa saja empat cen rama anjeun sangyang jagatna. Dawuhan rama anjeun bakal aya karaman anu tumiba ieu ka sawarga mati plok. Anu mata kana anjeun kudu saling sing pageukancing saringkat pageukeun. Urang meni ngajaga tibatan riweuh geus aya kajadian. Ulah di biasakeun adat anu ka tukang-tukang teh mah mending waspada. Tibatan kajadian deui kajadian deui. Lolos. Dupi karaman teh karamana. Karamanon dieu teh wa? Karamanaon wa? Ai karaman anu bakal datang dawuhan rama anjeun bakal ngabingungkeun para dewa. Bakal nyusahkeun urang sararea. Anu mata kudu dijaga ku sararea. Brahma Bayu Samu. Dawuhan rama anjeun ieu karaman anu tumiba lain manusia sawanea pilih tanding susah lawan. Mata dewasa kabeh kudu waspada usahakeun ulah nepi ka datang ka desa apa lamun datang satria. Ameng bakal ngabingungkeun ka sararea. Ameng bakal nyusahkeun ka para dewa waraya. Diramat kapanasan sawarga teh jomaya anu mata kade masing yata. Sabab timpal wacana sirat tacan medang ngitut turung apang. Etsa tenira maneca etras tenira pakunman madak liren etaraos nuju raos pakunman arinya liren margi kabujeng aya nu sumping data diraring kongkonan wawang kinulungan data diraring kongkonan wawang kinulungan ya datang diraring kongkonan wawang kinulungan dewa-dewa pada nonton tumrang aya pada ya eta sulaksana terjadi labong ngapecik-bong anyar katon sinten sinambating bawang saking ngendi panggodan sampean
tumorojog tamparara pandatang kasramat kapanasan sawarga teh Jumaya sagaran kurang banget naon maksud cenah dewa teh waspada tapi masih keneh tumanya dewa waspada setekan lamun kanu apa weruh lamun kanu wawu ai kasampean mapapangi ka karateuing dewa geteunya anu matak tong loba alesan Jawa ngaran kaula tarik madenda lamur matu dayeuh maneh Banjar Karang Panglayungan tempat midang di nagara sirna sampurna maksud kaula teh bade tumaros waya panjenengan teh bade diistenan jadi raja di sirna sampurna mung sateacana jadi raja aya patarosan ti Kangjeng Rama di mana ngancikna nu maha kawasa sareng jiga kumaha wujudna satungtung teu acan penak di mana ngancikna nu maha kawasa jiga kumaha wujudna nu maha kawasa waya panjenengan teu kenging mulang sanaos buki deung jadi bodas kulit pedor jadi peot huntu meres jadi ompong satungtung teu acan kapenak ngancikna nu maha kawasa sareng jiga kumaha wujudna aya pituduh cenah kedah tumaros ka dewa tugening ye sirik madenda sarakah kawas anu edan kurang elingan makana nanyakeun di mana ngancikna nu maha kawasa jeung jiga kumaha wujudna eling sampean neangan di mana ngancikna jeung jiga kumaha wujudna nu maha kawasa boro-boro manusia anu aya di marcapada dewa ge apa teu sangka sampean rek madenda ngabingungkeun ka para dewa boro-boro sampean dewa teh apa sakira dek ngabingungkeun geura mulang rek madenda bisa dikejeburkeun kana godogan kabacan di muka ye rek madenda dan nanyakeun ngajik nu maha kawasa jeung jiga kumaha wujudna boro-boro sampean dewa ge teuing teu nya kenaon atuh ayeuna para dewa rentul kawas tul ngajajar kawas kaelakai bari teu bisa mere penerangan kanu aya di marcapada teu bisa mere pituduh kanu aya di marcapada kapan ayeuna dewa teh keur kapentingan urang marcapada kitu saja janji memeh jadi dewa geus jadi dewa mah kumaha kuring be sabab dewa nu kawasa dewa anu ngabogaan wewenang cing emut kawasa dewa satungtung dikawasakeun ku urang marcapada wewenang dewa satungtung diwewenangkeun ku urang marcapada dicabut beka kawasaan para dewa jeung wewenang para dewa dewa oge balik deui ka raja coba sampean montong lila aya di daek balik salamet teu daek baik dicangkalak di Borogodo kapung bakul boyang para dewa boro-boro ngancam teu ngancam ge ku kaula dibubarkeun aralan para dewa berapa tawa aya
maksa genting mah silakan. Aduh di mulut silakan nyangakeun pun kakang sebu bebenulak saduduk ati korogorokeun beung teukeun suku genteng blok karaman telaras malah ngaranna sirik madenda urang nagara sirna sampurna putrana Prabu Elingrasa maksana sumping ieu kasawarga teh bade tumaros ka para dewa di manangan cikna nu maha kawasa sareng jiga kumaha wujudna atuh da sadayana geus daya nu ninggalkeun bujeng-bujeng para dewa akang oge sabar barang dihalangan maksa da puguh pilih tanding susah lawan sakti mandraguna bebeting binantara atos pocada kulit ujul hingga papak di jaya ningrana dewa bubar kataburan daya nu mangga mulia adik aduh itu masa disebut tangan kali adik udah banyak saya kaulah anu diteangan ku sampean anu diteangan kumaha sampean datang ka dieu deuk naon pangamuk-amukan kieu waya panjenengan teh bade di istenan janten raja di nagara Sirna sampurna ku Kangjeng Rama Prabu Elingrasa mung saacana di istenan janten raja aya patarosan anu kedah dijawab di mana ngancikna nu maha kawasa sareng jiga kumaha wujudna dipilari ka alas panawasa pringhatinan calakalah kai batu buta sato nya di dinya aya nu nuduhkeun saamparing jagat satung kebing langit aya di nu kedah ditaros ieu wati para dewa cenah dewa teh pinter ti manusia nu aya di marcapan barang naros ka narada ka Brahma ka Bayu ka Samu kalah nyebut jalma anu edan kurang eling saha nu edan taina tepang sareng rajana make ngaku anu diteangan ku kaula nya tah bisi hidup teu nyahongan cikna nu maha kawasa teh di dieu ai wujudna teh kapan eyang sabab eyang boga ngaran Girinata giri gunung nataratu sapun saking gunung eyang boga ngaran jagat nata jagat anu ngeblak nataratu eyang disebut ratu sajagat eyang boga ngaran Hari Murti Hari Sawiji Murti Mustikaning manusia eyang anu kawasa di ieu alam eyang boga ngaran Triloka tritilu loka alam tilu alam anu dirajaan ku eyang Marcapada Mayapada jeung sawarga Manikloka wejar meneng-meneng lara den ati nira
Fejar menang-menang lara dan hati nira kaget dinira kaningali aku lenggaraga menang ngalamun ngemangka dutis lintang damar sewu kanginan ditilik di sidik-sidip ditetek di bulak balik ieu mah lain anu maha kawasa tapi manusia biasa atuh teu kinten benuna rek anu terang dibohongan anu tumanya dibobodo aturik madenda beki nafsu ngaku kuduk amarah tekawadahan selera ngaka terkat dia papat satya cinanta kunewa niraya mengadam satya cinanta kunewa nirapa ngadam nira Satria kinanda pun lewani raya mengadeg dedeng apa saulira Satria pandang bataran dan kita koma maka kita tinggallah make ngaku-ngaku nu maha kawasan gue edan mah ieu make ngaku-ngaku nu maha kawasa make ngaku-ngaku sampean nu kawasa sampean nu manusia biasa dikawasakeun ku urang marcapada jadi raja di sawarga manikloka lamun sampean ngaku-ngaku nu maha kawasa sampean ketu meureuh ayana nu maha kawasa geura tungkul kalmah tengah kalangan aduh ampun kumaha jagat nakasaraka ngaku karik madenda yen nu maha kawasa teh ajina atukan tenang kalah langkung nafsu anu tumaros dibohongan diudak-udak kurik madenda kaleuweung karema kadarat kacainya suplut raja teh samet walas mancing alas mipir pasien ulung kawing nyorang jungprangan luwang nete akar ngebing jangkar sanes lupat ka mana teu diren diundang dabongan tina gagabah kocap bawon pening satengah hing marga meleut teuing ngabanalet kemat-kemat datang pinang anu disesepuhan ku Raja Astina ai Raja Astina teh kawit nama Suyudana aya nama digentos kumargi Suyudana wales digentos ku dorna teh janten Prabu Dorna atukan tenan jama tukang gini pikir curang lampah kasasama jadi raja mangpang mengpeung aing jadi raja kudu dicuru belum dipantau ngalayan di tengah imah lubak libuk di lubak teka lebuk dipakai kesempatan mengpeung ayeuna jadi raja sama menang sagala kahoyong dilaksanakan cita-citana teh hiji tina sirik dua tina bogo sirik ka semalurah kuda pawana
jalma tanpa gelar dipikolot ku pangagung amarta malah hasil jadi pangagungna jalujud ai manehna diwikukeun diresikeun dalampahna kitu resik teu jadi mati wiku teu jadi mampu nu puguh mah kagorengan di negara astina sanajan jadi raja hareudang bayung yang hatena ngaparung sinang ningali ka tukang jungkrang ka hareup leuwang padahal lamun tangah ka awang-awang di langit anu gumawang bentang masih baranang can eling kanu maha wenang dibere kasempetan keur babalik pikir malah terus jadi raja teh sanes babalik pikir kalah sama menang hiji nyata dengki ka Semar kadua bogoh ka Satyaragen malah ngahina ka Semar pajarkeun teh payus anu geulis dikawin anu kuno lagedug kitu anu mawi mepek wadia balad maksana bade ngarabut Satyaragen saha mun heran ye ulah kaget aduh ieu kaulah Prabu Dorna saha pijamanana anu teu hayang dikawin ku raja dia pingku para ceti di jagara para badega ngareneng paduluan mun minum silih uyupan mun tuang silih wapan geuli Satyaragen sapi jamalna numbung dikawin ku raja da puguh sagala boga manis sagala boga mun hareudang dikepetan lamun tiris disarimutan mun manis silih kosokan deug sare silih tawaran manis silih tawaran silih tawaran Aisyah Satyaragen teh pangawakan jangkung lenjang rambut nagaling muntang tanah lancah menterangan halisna ngajeler paeh pangabung kubung-kubungan damisna ngadaun seueuh pangabung kubung-kubungan lami nali musakeun kaosna ku lagu mantu angkeutna nog sapotong tak-takna abang sampayan angkeng kira papan imitna nepok biola bitisna jaksi sajantung eta pilihan lalaki tu cirina sanajan mararasi eta malain bitisna jantung lain kan hiji-hijina Satyaragen hayu urang meuli mawa emas 5 kintal mah Satyaragen teh kagung gulung sangsara bae nah Semar mah keluargana aya naon-naon Satyaragen tanggung jawab bagiakeun Jangan
lamun kirsunan hera langka eling kapengair sakapong majak dibawa balik ieu Mas 50 kilo ya teh Mas ayak balus milik secara kurang-kurang cukup keri pekawe eta meuni montel setia lagi ngebere emas dabungan milih soranya kalalasan dikarang tumbali ti Simalunga kuda pawana lolos nu mawi kumbayana kasempatan keur majadi raja katamah bade nikah kasatirage dabalas ngajak hirup sabegetan hirup ruguduran rukun majuan olah bagian yang pagi girang tepi ular potong gantung pagi girang tepi kadari semelela diwasa jalan tinggi diwaris sahano iwati diberi pamandia karang setan nu aya di kota Bandung pedang ewa kudu gini pun tentang kasadaya parah Thank you.
seni pedagang eta seni mangsa jati wayang tunggu terlambat manusia luku melendang lampa awan tangan disorang di dunia samping hidung dina bilik kumakan durung enak abdi nindeng kan balik naonan dituturkeunana naon keur waktu hirup anu dipikatin anu dipikati dengna loba deulin kahadian keur hidup di alam dunya anu dituturkeunana moal aya kanyataan anu ngaliwatan mah perluan jenis mungkin karena takdir jenis alam pikirkan jenis alam pikirkan di belah mana si gareng teh ke latihan naon cing urang latihan biaya latihan sok ah ai tinju mah teh baheula ge kuring teu meunang urang lawan ku karate sabab aya teh olahraga teh digalakkeun lain teu meunang tinju lawan karate teh olahraga teh leuwih gede tibatan budaya menang mas hiji anu sajana pan lain mas mata kudu leuwih giat giat kan olahraga
Rasakan menaga beri hendak kesabaran sangat mana Sok ah, hati-hati ya. Jauh kene. Ciat gitu man, ciat man. Sok, ose. Segitu seketong dipakai heureuy euy. Orang yang mau kasih. Sok. Musik. Sik. Musik. Ha. Hai nyaho. Bedog lawan halu cek. Nah, itu memang ai tongkat budaya di urang mah halu jeung bambu runcing. Jadi urang teh lamun deuk main tongkat teh kudu nurutan nagara batu. Jadi di urang mah main halu. Da urang ngagunakeun tongkat moal leuwih ti Hongkong. Urang ngetik halu. Mana halu gede panjang teh hareupeun. Lah, sarua rindu dongan. Musik. Lah. Awas. Musik. bawa lupus pupus umur menikah hayat kasora
Sugri pamirsa kaum dangu sadaya, kapara tamu ulama anu masih sami rawuh dipadumukan Bapak Maicardi, tekantun kapara panonton anu masih kena satia nyaksin pagelaran wayang golek lingkung seni munggul pawenan teu hilap kasadaya mitra kaum dangu anu masih keneh satia ngabandungan dina radio sewang-sewangan anu aya di sabudeuring puseur daya di Jabotabek, di Karawang, di Purwakarta, di Lampung sareng sajabina. Etang-etang ieu mah reureuna Bapak Dalang urang nyaoseun pamundut lagu anu dongkapna ti para simpatisan lingkung seni munggul pawenan. Pamundut lagu anu dongkapna ti Bapak Hadi Bos Buah. Oke, pamundut lagu anu dongkapna ti Apana Fitri, Apana Ayu, ti Kimandor Jatirangga, kasanggakeun kanggo ka Bapak Haji Gamak Kelapa Wetan, Bapak Haji Yusuf Nasi, Bapak Lurah Bojong Kulur, Bapak Udung Sahudi P2SC, Mang Purwana P2SC, Apana Tatang Jatirangga, implik-implikna wilujeng ngadangukeun. Oke, nampi kintuna anu dongkapna ti Mang Opot tukang baso Jatirangga baru, disanggakeun kanggo ka Bapak Jari, Mang Haandi Imu, Mang Purwana, Bapak Udung, urang Karanggan Sakaranggan, urang Jati Asih Sajati Asih, implik-implikna wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun. Teu hilap aya pamundut lagu anu dongkapna ti Asanin Aminal Adedi, disanggakeun kanggo kasadaya para simpatisan, para panonton anu satia wilujeng nonton wilujeng ngadangukeun. Ti Kang Oding Duren Kubang Jatisari Cileungsi nyanggakeun lagu ieu kanggo ka urang Kubang Cileungsi, Bapak Udung, Mang Puroge Mitra Suanda P2SC dina radio sewang-sewangan, ka urang Karanggan teu hilap implik-implikna wilujeng ngadangukeun. Salajengna dipundut lagu ku Bapak Haji Yusuf Nasih Jatirangga, Pak Arum Jatirangga. Lagu ieu disanggakeun kanggo ka Bapak Mait Sardi Sahibul Hajat Sakulawargi, Apana Tatang Jatirangga, Apih Cucun Jatirangga, Bapak Dr. Andes Suta Camin MM, Aki Udung, Mang Purwana Saparakan Jatira 2 B2SC, implik-implikna wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun, dupi pilihan laguna patepang masono dilajengkeun kana caringin nu jadi saksi wilujeng ngadangukeun. Bapak Mait gaduh saja petepan sama ayo nanti Bapak Mait gaduh saja Pamain juga dihajar
ngahaturkeun patakang sono pamai nu gaduh hajat anu bagus patakang sono patakang diwangiya pamai nu gaduh hajat anu bagus perayaan pisah Bapak Mai tanu bager haturan kasih satu-satan badaya untuk pamarsa Bapak Haji Yusuf Nasi anu bager Pak Haji Yusuf Nasi haturan Pak Haji Yusuf Nasi ngahaturkeun Pak Haji Yusuf Nasi anu bagus patakang sono patakang di panggungnya Pak Haji anu mana pakayun Pak Haji Yusuf Nasi anu bagus ti abdi sasaran jangan gagana hiburan Pak Haji Yusuf Nasi anu bagus abdi nantangkeun Pak Haji upami aya hoyong panggihan deui Bapak Manor Jatirangga anu mana Bapak Manor Jatirangga anu bagus haturan Pamanor Jatirangga anu bagus abdi ngepangkeun motong urang amprok jago Pamanor Jatirangga haturan motong haturan kapan kapayun anu bager kapan anu mana kapayun apana patang Jatirangga haturan abdi nantangkeun apana patang Jatirangga haturan kapan ancun anu bager kapayun heula apana ancun anu bager abdi nantangkeun nyang bageuna patakang sono patakang diwangiya apana ancun
ngahaturkeun apana fitri anu mangan batalasa katepan diwelia teu acan pulang kitunya apana fitri anu mama apana fitri Bapak Udung Radio P2SC anu mana Pak Udung Radio P2SC Rengsek kabeh turun dina lagu tebak sono orang sangakeun dina lagu Caringin nu jadi saksi. Pak Haji Yusuf Nasih Jatirangga Remona Wardi sakitu bae wayang golek di dalam Dede Amung Sutarya dina judul Ritma Dendam bagian katilu sumangga Wardi tiasa didangukeun deui bagian salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.